dibejakeun kasih Asep cendol sia. Joko teh arueuhan deui make katong sagala di teh. Di mah boga kebo tilu nganyusahkeun hungkul. Si Pehul itu teh geus di mana gua ujar blog itu. Hul, Pehul. Oi, Kadia. kabeneran maneh aya di dieu, urang aya piobroleun euy. Sia geus di mana Hul buat ka kalotor kitu? Tadi geus di sawah urang ningali si Dolai jeung si Asep Oson galelut anjing. Galut. Heeh. Dipisah teh kumaneh. Dipisah na aing ti bubuy. Nah, make ti Oh, bubuy. di bubuy. Terus mana ka mana atuh ayeuna? Teuing nya eta urang ge bingung ieu teh. Tapi eta baju maneh hade euy. Wah, Kebeneran aing ieu keur ngari teu mau karung lah. maneh hayang. Heuh. Heeh, ieu waing didikeun diwariskeun ka maneh heuh. Tah. Ya, Terus main ke mana ya nak? adek balik kah? Ke Eji gitu. Nuhunnya. Ayo. Lumayan dia, yang wadah dia aja jukut kebeneran aing ke ngok karung. Tapi nembar long. Iya, kumaha nya? Aing boga edi ieu mah ya. Ieu lah ayeuna mah. Aing je baju urang jeun. Iya. Wadah jukut. Aing yeun wadah jukut ieu mah. Daripada karung barolong mah. Jukut aku aing asupkeun ke baju supaya kebo aing ieu jalalinger ieu. Geus barada mah ku aing jual ke si Mang Dolai lah. Rese di. Terus aing tuh make baju balik teh era meureun. Ieu we lah, kudu si Pehul aing pake Sugarno mah hi atuh. Pantas oge keluaran 2030 sih kan teh ya. Terus ayeuna mah nek nyamperkeun si ieu Sugan Araya barudak. Tuh, segenah ya di kebunnya Mang Ceno ya. Kemarin cenah aya beja si Orson aya geus merajalela orang udah siap-siap heula yang heula ieu. Yang cobaan heula. Udah dia ya. Heula ieu. Urang bolongan urang yang topeng gitu aing. Wah, si Daman tuh. Man. Oi. Weh, sok naik keron. Adio orang aya piobrolan ya dia. Ayeuna sok. Tuh. Buru ka dia buru. Naik keron sok. Maneh teh geus di mana eta? Maneh baju meurikut ka. Aing ieu geus ngalajukut jeung kebo aing tadi teh kebeneran aya si Pehul. Besok teh diuk tah. Aing teh moal ieu teh moal karung. Jadi bere ku si Pehul ya tuh baju ge ku aing dijieun wadah cukut. Bongana da aing moal karung poho. Lain nya piobrolan mah teh euy. Obrolan naon sok? Tuh jeung kamari si Orson. Nah, iya si non teh kebon si Dolai. Terus Misinya di ditu di kebona misi heeh. Aji geus parah eta si Orson euy. Heeh, matak aing nya tuh ya aing ieu titisan TCRS. Asa keur nya naon teh lah? Keun topeng aing non teh jaga-jaga bikin kayak ieu si Orson merajalela. Da tadi ge aing ngadenge si Pehul teh cenah ieu nempo si Orson jeung Kang Dolai. Kumaha? Gelut cenah di tengah sawah. Kumaha tuh? Teuing sugan mana aya solusi kumaha tah? Urang bebeja ke channel ya. Aya eueun mun channel lah. Teuing. Biasana ya cuma di kebun. Atau rek si Dolai heula kumaha kita? Ini kene ke Mang Dolai bener apa henteu tah caritan si Pehul. Tuh yeuh, Urang ieu kan obrolkeun jeung Kang Dolai. Kang Dolai heuh heula Mun cek Mang Dolai heueuh meureunan tah. Urang puruk sarea teh si Orson teh, Kang Purak Orson teh. Kemarin geus nyuratan ka Alo. Ayeuna geus nyeun gara-gara deui tah budak. Geus pascan ya. Gagah mah Nikmatnya. halus lah. Ayo tuh orang kasih Dolai heula ya. Kela tuh aing nik maraban lah kebo tuh euy. Kebo aing tilu can di Paraban.
Urang balik ke ka imah tuh. Aing maraban ke bos kadang heuh. Ayo, yuk. Man, Oi. kumang geus can ieu teh. Naon? Kumadam kubur teh. Geus. Itu kumang deui ya. Ya ngan rada aneh euy. Kumaha eta ya, naon? Kebo aing teh 3 di Kanggung Puang. Anjing ngareun sagala anjing. Saha tah kira-kira? Aya jaluan mah. RS gitu mah. Goblok sama eta teh suhu aing anjing. Kenapa mah? Hayo di jeleh gitu. Kayak kasih doleh teh. Ayo kemang doleh. Oh, ngalangan sakali pangkalan. Siap ah. Di mah jam jara renung anjing kegiatan cugana itu aya lelean di dinya tuh. Ah. Kan menang lauk lele teh ayaan di dieu. Menang 5 siti we mah. Salaman aing. Kan nyatu ya. Aduh, sangat buku kesal aing. Mana naloknya ya. Marana ya, lauk mana? Pupan papatong tadi hakan, pupan cangkilung tadi hakan. Aduh, kesel aing. Geus teu kawawa. Goblok teh tadi hakan wae. Kesel aing. Jebok. Aing sia. Kumpok jalan ingat ya. Si Ahmad si Kopiah Berem. Baik, bang, pentingan untuk aing. Sudah. Kok itu aing kena jalan ingat. Tak benar. Mang Dolai kenaon? Kana ngetak orang si jalan oke. Biasa we atuh Mang Dolai. Malam we tuh Mang Doy. Oh iya, aing ngusuk ke menang-menang. Kumpok we, jalingar tas ya. Atuh hanyat lah. Hanya telah. Iya ya pi obrolan eta lauk pacalinger kitu karunya euy. Guru orang bantuan ke dia. Ieu Aing lelepet. make leueur sagala dieu teh. Aduh, Mang Dolai. Mang Dolai. Ah, kebalik sih tak berat aing lelepet oke sih. Hampir. Musuh bawahan nih. Aduh. Naon man sok. Aya pi obrolan ieu teh. Mang, Mingnya diuk di deula, ya buru yuk. Aing bareng mau. diuk heula. Goblok teh sia naon ka dia? Budak. Oh jadi kieu Mang urang teh Mang. Nek nanyakeun. Kobo urang rareuneuh ku Amang boboynya. Goblok semalan gitu cenah jadi tanah. Masa si Orson? Masih Sok buru si Orson. Jadi kieu Mang. Aya beja tadi aing keur ngarit. Si Pehul, bebeja ngomong nama. Si Orson jeung Amang teh bener bulai. Oh, kemarin teh gulai aing di dinya sawah. Jeung ieu naon teh? Kemarin nih nganan nu diobrolkeun si jeung si channel teh nih. Benar emang. Kumaha? Nih kumaha tah? Nama orang ieu we. Pung wae. Pung wae orang bebeskeun orang. Pung malah ieu mah. Lain. Arek bebeja heula ka si cendol mah. Oh, atuh bebeja heula meh rame. terus channel di mana? Di mana meureun? Amang atuh ganti heula tuh Oh, aing tadi eta keur ngubuk lauk, keur newakan lauk. Siang ngaganggu anjing hampura we atuh Mang. Da orang menang tawang eta. Oh, ya tahu kan kubek we eta dah dikubek atuh Mang. Sepi omongeun wae. Ketadina diusepan. Oh, tadi nama aya sing sareng haplok teh nya teh. Tapi tadi sangut-sangut.
Oh, emang dikubok we nya. Kubok we kalian jalinger tah. Tapi oge sih, Mang. Tapi lauk nama tuh nyarang hapi tuh, Mang. Oh, masalah aing geus kebulusan. Jika tuh, Mang ganti heula. Geus teu kawawa. Urang kasih channel teh, Mang, heuh. Tah, ayo. Tah, yuk tah. Ayo. Orang dagoan. Mana tuh? Itu di tuh. Gua masih apa lu ya tidak dah. Mau baik lah. Mau buka gitu euy. Lumayan euy masih dua lain aja euy. Gila kenaon debat. Mana oge anjing. Balai. Hai. Tah, ini Selamat pisan. Gila, Mang. Biasa da meureun kudu bersih meuli tadi bau anjir. Selamat pisan. Ayo orang kasih channel dah. Hayu. Nama tuh, Mang. Ayo, hayu. Mumpung barang kene. Kurang tepung mana mah sih. Euy aing anjing deh. Goblok kebon di padogan wae, ini si tangkurak korson. Ngamelak gedang, di badog udah sia teman juga lalai bisa nalakak anjing hirupna teh. Lak sampo nepi rambut ini. Yang eta-eta na, yang akar-akarna. Udah diborong sih teh anjing lah. Kan udah leukeun ke anjing ku aing namun kaparangan. Pangih ku aing dibaban sih teh sokona. Gimana emang ieu teh emang channel teh sok? Mang, mana Mang? Channel tuh. Dol. Hei. Enak. Biasa wae ya karena dawang. Masuk siana ka dari atuh. Abring-abringan we ya sedikit kanyet. Tuh kumaha tuh? Lai. Lai, kumaha lai? Lai. Aduh ya, eta doeun ieu teh. Dol Perlu naon? Sia teh bucis di mana eta jiga manuk puyuh. Orang tuh tadi ngusep. Ya. Tuh kan aral-aral teh kubek we cenah ieu jalalinger. Mau dar lauk eta? Lain malodar deui, rabok. Oh, di campur teh keur buyang we jeung si Daman. Cepat cipi. Lain manulungan si tangkurak mangadon dikujubarkeun deui aing. Aduh, teu kawawa teu da aing lapar. Yang ngusep teh teu meunang-meunang. Besok naon itu Februari naon itu sarada ringhangnya teh. Coba tuh Mang jelaskeun Mang. Ieu ya teh jadi eta Son taning. Kunaon teh si tangkurak kosong. Kamari poe naonnya? Poe Minggu. Aing teh ngajak pulut. Oh, di sawah. Gulai jeung aing di sawah. Oh, halus. Di Pancabraja kowe aing teh. Oh, sih keluarkan ujung sebaheula lain. Eta jeung sadu baheula nu ti si RS nya teh. Heeh, nu geus leungit nih ayeuna. Jadi siapa tahu tilat tapat di mana? Menang muasaan we. Oh, bener. Menang Minggu mah ieu. Iya, Mang atuh ieu naon? Masalahna naon teh cek gelut teh si channel pan teu apaleun naon masalahna. Ngising di kebun aing. Atuh baranau. Wah, aing teh dibersihan ya ngadon ngising ra. Oh, goblok sia teh mah anjing. Jeung ehe. Ujung tetanggalan aing di babadan ku si eta mah. Sosok? Oh. Wah, anjing Tanggal banjir di baro. Tadi tadi kebun Amang kumaha bahasa kamari aya kejadian di kebun Amang. Geus dumuk di kebun aing mah teh langganan si eta anjing. Geus dumuk ka teh kebun aing. Ayeuna mah urang boro ya. Wah, aing boro lah. Ente kan arurang teh kan baheula kan ngaruruh. Wong ngawarkeun ilmu lah ayeuna mah. Tiulak ka mana tapa di mana di Cikadu. Mana mah di Jampang lain. Masih Sukarso di mana? Panak. Padu panak. Mending mah wong Teh lah teh mana teh saya anu kieu malali kayak. Kana naik Kang Dolai. Nah, ilmu naon teh lah. Dolai. Apa inyuk aing mah? Tapi nyere. Oh, orang keluar tuh. Wong nyerang siapa nya Spokson? Ayo balik kala nyokot jubah masing-masing. Oh, benernya. Kan baru galin masih itu teh. Boga aing atuh masih kana teh di tepian aing Sapu jagat veteran. Aing ge boga ya boga jurus anyar ti si RS. Siapa cepat ceritakan keur gero lain. Teuing eta jala ayeuna tuh jadi kitu dikeun. Heeh. Baheula teh nyalurkeun RT teh geus kena teh dipilih ku RT. Ku warga. Hah? Itu aja. Kita nih tukang Spidermanan nih. Wah. Tinggal lain. Oh, sia juga.
Rega geus we orang eta makanya mah saralin lah. Orang saralin orang samperkeun gitu. Entong disampeurkeun isia. Ulang we toto ga enak si Orson Enak itu. atuh si Orson namanya teh aya mah eta lah saralin lah. Wong ciga si eta ningan Orang berubah. berubah. Kalau jenis masing-masing. Kalau kan jenis masing-masing kok kana mah. Ayo tuh. Ya, Bobogaan mana keluarkeun. Heula teh siapa 4 perguruan kan kudu heula sia. 4 perguruan. Kumaha tinggal kode aing mah. 4 perguruan. 4 mahal anjing. 4 saat 5 subuh urang. Sok bro. Apa-apa kumaha. Kan mana baheula kan jagona cirides ya kita. Kur kan. Kumaha? Geus ayo. Oh ini teh. Yo, penyawa. Rasa Orson. Ayo dah. Ngarep pilih urang di rumah ya mana opatan jelema itu euy. Aing kudu ka saha yang bebeja euy, paling gak usah sieun opatan mah. Aing kudu ka RS ieu mah euy. Ka RS lah. Sok we kumaha gerak ke kumaha angkat. Sok we angkat heula. Goblok teh teu dihakan wae.